hoyong nikmat ibadah parantos nikmat ibadah taca rumaos urang mah acan bisa bujang-bujang jamaah da kuring can bisa ngan eceuk abdi oge eceuk ngan urang praktekkeun masing-masing dan ngaraoskeun mas abdi sanes ibu-ibu masing-masing nikmat ibadah teh nikmat barintu gitu. Biasa karos usaha ku urang masing-masing ngan aya riyadhna aya latihanana hayang nikmat ibadah hoyong Gusti abdi teh hayang nikmat ibadah riyadhna latihanana kumaha cenah ngalatih dirina hiji qillatut ta'am lamun hoyong bisa nikmat ibadah ibu sing bisa nyakedikeun tuang bakal nikmat ibadah teh lamun urang bisa nyakedikeun tuang teu kedah saum lamun tiasa masaum lamun teu tiasa masakedikeun tuangna buktosna naon dina sasi Ramadan ibu sasi Ramadan teh maca Quran di getolnya tarawih ge da embung nu 11 hayang 23 abdi mah embung padahal teu naon 2 rakaat tarawih teh tapi keukeuh pan urang embung aing mah poe tarawih 23 gitu mah pikeun ka paseang embung 11 kami mah hayang 20 tuh diperketkeun nah tepikeun diperketkeun kitu pan tadi tos saum parantos saum jadi dinalika parantos saum pesnya kadikeun tuang ayeuna semakoma nikmat ibadah teh da teu usul maca Quran tadina bulan puasa mah asa nikmat maca Quran teh naon apantos saum disadekadikeun tuangna jami anu sanggup nyakedikeun tuang ku Allah dipasihan nikmat dina ibadah tapi lamun teh majali mak dina tuangna moal karasa nikmat ibadah teh gitu punten Bu komo deui tuang anu haram tuang anu halal oge mak mah kalahkah hoream ibadah komo deui tuang anu haram numawi upami urang tuang anu haram pantes mun teh mah urang hese ibadah budak urang barao tong nyalahkeun eta teh naon dahareunana tuangeunana anu haram kullu man nabat minal haram pannaru aulabi setiap perkara anu tumbuh tina perkara anu haram maka neraka bagian punten sok aya murangkali ieu teh salah naon abdi teh ujug-ujug jeung budak teh pasea ti belah mana salahna emak teh tepikeun ka ngewah tepikeun ka pasea jeung budak tepikeun ka pasea jeung minantu tepikeun pasea jeung tatangga eta badak teh asal lieur ti belah mana ya teh tepikeun urang teh oh meureunna tuangeun urang anu dipasikeun ka murang kali urang teh tuangeun anu haram nu akhirna nimbulkeun kana akhlak murang kalihna jiga setan pan diparaban nu haram ngalawan wae ka kolotna bangka warah wae ka jalan-jalan sepuhna naon pan tuangeunana tidinya ngahalangan wae kana ibadah setiap perkara anu ngadosa pasti bakal ngahalangan kana ibadah toh eta mun tidinya jadi hoyong nikmat ibadah belah mana qillatut ta'am sakadikeun tuang